Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu. Sadaqallahul azim. Sabada manjatkeun puji wa syukur kadat Allah Subhanahu wa taala, salawat salam mugi dilimpah curakeun ka junjungan alam habibana wa nabiyana Kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina sati urang sana perantos aya di hampir penghujung sasi Ramadan anu mana para sedekah mafhum kewajiban ti Allah Subhanahu wa taala mangrupikeun salah satu rukun Islam yaitu ngalaksanakeun saum Ramadan anu mana kewajiban saum Ramadan dilaksanakeun bangrupikeun ngarahi ibadah anu kalintang ageung napana munggu Allah Subhanahu wa taala. Oge di samping eta ternyata dina ngalaksanakeun saum Ramadan ngalahikeun berbagai hikmah-hikmah ti antawisna nyaeta da sakumandakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu tasihu, berpuasalah agar kalian menjadi sosok-sosok yang sehat, baik sehat lahir maupun sehat batin. Terlebih di saat ieu khususna bangsa Indonesia umumna negara-negara dunia digemparkeun ku aya satu virus anu namina virus corona, maka urang sada selaku jamin mukmin lama jamin Allah illa ilaih. Taya perkara anu sumping ti Allah angin kedah ngadudi ka Allah Subhanahu wa taala. Dina atas urang ulah gaduah da urang mah jama mukmin seueur kewajiban seueur anu anggapan-anggapan bahwa ketika pemerintah atau himbauan MUI untuk melakukan sholat ibadah di rumah masing-masing seueur anu beranggapan muah di masjid mah gitu. Tapi hartosna urang sadana memang di satu sisi urang sana kedah ngayakinkeun bahwa perkara teu aya perkara anu sumping ti Allah kedah ka Allah, tapi urang wajib ikhtiar bahwa dengan berkerumun, bahwa dengan berkumpul aya rentan ku ayana penularan virus corona nu mawi sementawis pemerintah atau nabi masih ulama menghimbau dina saat waktu anu pengker menghimbau secara tegas teu aya ayana berjamaah baik itu sholat Jumat ataupun taraweh di masjid. Mungkin salah sawias urang ngadama upaya ngadama syariat kanggo menghindar tina penularan virus. Alhamdulillah ku ayana akhir Ramadan ieu insyaallah sadaya jamin mukmin di seluruh dunia nuju menghadapi hiji panyawat anu sami nyata ayana virus corona. Ku ayana hikmah Ramadan wa da'watu mustajabah, doa dina Ramadan sangat dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan begitu akhir Ramadan sumping Sawal Allah Subhanahu wa taala ngangitsakeun kana ieu virus corona sehingga kehidupan berjalan sabihara-bihari deui terlepas tina ayana pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus atas nama Majelis Ulama Desa Bandasari menghimbau ke para DKM anu aya di wilayah Desa Bandasari mangga tiasa ngalaksanakeun salat Idul Fitri atanapi salat Jumat dina dinten enjing dina kaayaan berjamaah di masjid ka sarta henteu ngahilapkeun kana protokol kesehatan. Urang sadayana munajat ka Allah Subhanahu wa taala sakali mudah-mudahan ieu virus enggal direngsekeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge atas nami Majelis Ulama ngawilujengkeun wilujeng boboran siam 1440 Hijriah minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Tepina sakitu sakadara ulasan kanggo hikmah Ramadan kakirangan sangka panapun kenusun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.